Tenang amat hidup aingnya geus ieu. Boga pamaikan tilu ai. Balik ke mana ieu nya? Kayak jibek kita yang baiknya lah. Ada aing di dieu waruyang aing lah tujuanna. Susah aing balik. Aing ka mana budak? Geus sabaraha poe teu balik-balik aing. Mana aing mah bang emok segala aing san bayar budak. Kamana ieu aing mah naon kanu ngora kitu ieu salaki aing jelemana ieu ewean bae aing ieu ka arka kamana teu balik-balik geus tilu poe tilu peuting baliknya mana skincare bea lipstik hutang geus numpuk nya kamana ieu ka arka apa balik kana pamajikan nu pertama apa kana nu katilu apa kawin deui meureun nya? Aing ari ka arka penting ieu balik deui moal nya ka dieu. Mun pasti balik deui sih ka dieu aing masih kangen keneh. Apa balik kanu kolot gitu. Syukur-syukur sih balik deui lah ka dieu. Aduh, aing dak balik teu mau duit ieu. Aing balik ke seperti kanu ngora. Berarti aing baik kanu kolot bae kitu nya. Tapi lo menceritakan kunu kolot aing, mun kawin deui aing saking beratet mah. Oke. Baiklah aing. Assalamualaikum. Sayang, kemana ieu dak pamaikan aing kolot ieu deh. Aing dari tambahan kieu budak, aing punyang ieu. Assalamualaikum. Sayang, aduh kemana ieu dak? Puyang aing ieu. Mun mana ieu aduh kemana ieu pamaikan kolot ieu. Deh, puyang ieu. Suara salaki aing tak balik asal ko arep tikeur tadi sebagai perpitean salaki aing lain eta balik aa sehat kamayan arep pugu majing neng ya lo bau utang ayo asup ayo iya geus lah teu aya kopi nage kita kopi acan cai herang kopi neng atuh kumaha jeung jaa diarep-arep jauh balik banyak kamana tas di mana ngora kitu bubu keur penting kita balik baju mobil balik nah sok ngolo bae pugu pamajikan obat meureun ge sabar neng aya bukti mah bikin ku ayeuna geus kadi minta duit coba tuh bang emok geus nungguan bae ti kamari gua can gajian ieu ngomong can gajian bae geus gegerak ka dieu geus balik ge atuh gua tadinya pen aya bisnis sama baturan ya kota teh jualkeun besi aing nya kayak beli gocap dulu aya gocap mah teuing embung naon gocap geus aing geus ka ditu balik deui ge anu hayang duit aing bak dicerakan kieu sekarang gak dia minta duit kunaon si tahu duit nah neng age gawe bu keur main ceret ieu mau DO aing geus kitu balik ka aing mah geus kitu balik aing mah pusing aing mah aing baik lah cek aing aing dah apes jasanya balik anu kolot bicara kanan aing lamun balik tadi bicara kanan aing kawin deui kitu lah ya aing saking gantengna orang yang buka pamaikan ngora ya minjem baik itu nya duit kan ngora sampai diinjem mah gitu lah terus teuing aing bayar mah halus kamana nanti mulai cerakan juga gitu lah next aing tadi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Kak Arka. Ih, kebeneran Kak Arka. Calik Kak Arka. Lain atuh kumaha ieu ja neng mah teu boga duit skincare neng saep tuh. Lipstik ge teu aya, saep deui kumaha. Hayang mah boga pamajikan geulis. Tapi na teu daek modal. Kumaha jeung neng nya ku agepan tadi dijelaskeun tadi tah cek ATG pan ieu DO ieu kumaha geusna ieu jauh duitna uju bosna kabur ieu kumaha ieu. Atuh kumaha ja neng ge butuh. Ja neng ge kudu boga duit sama bae. Atuh kumaha. Atuh eta mah kumaha ka Arka nyiar ka ditu. Geus neng mah geus sih. Ih, geus ulah sok ngarayu, neng mambung dirayu. Neng mah hayang ge duit, neng mah minta duit. Buka age kali pinjem duit kan. Bating.
Pugu neng eta boga duit sok minjem duit. Ih, buah gitu mah itu. Terus ka ari teu boga duit mah. Seneng mana ke SD bae geus ka itu akar ka balik bae ka itu lah. Kolot jauh bari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tama siga sorang ka Arka. Balik deui ka di eta. Balik di Jakarta. Atuh kangen lah. Kangen kan Neng? Anu katilu. Atuh kumaha jeung kadi ge nyeum duit. Ya Allah. Kirain mah merah duit kan Neng ka dieu ge. Kadoang air reungitan bae telapok pidak. Ya Emang sabaraha? Atuh aya lamun aya buka-buka. Jeung naon emang? Hah? Jeung naon? Bae utang, bae batu. Mun utang naon kana batur? Pantaina kieu nya, pan HP teh beuki jaminan, ceundak ke aing nya pamaikan aing heula katilu yeuh, yang bayar HP ka dia yeuh. HP-na mah teh dicopot si Incan. Coba ke Neng lempoh heula duitna aya teh. Aya 2 sopan doang nih ka Arka. Steng lah. Tain. Nah, kayak pedemon Pak. Aya. Iya ikhlas tuh. Kelas. Awas sama tiket gua mau dibalikin dia. Mesti ada ini. Doakan ya sebelum menang ditoba. Mohon. Mantap ya sanak. Pengaruh lainnya buka pemikan ngora betah, buka duit tadi lu. Pakai nganyang baik itu kayaknya. Pada kan kolot jeung ngora jeung ngora 2 nu kolot 3. Pakai nganyang baik-baik duit lah. Nganyang di baik itulah. Lumayan, terus setengah kayak gitu. Berangkat. Itu udah di ikannya. Terakhir baik sih poinnya, tadinya, akhirnya. Beda tuh biasa. Kawin di baik itu lain. Kadang ya kanan aing, pun kolot ini orang. Kawin di aing lah, kayak buat berangkat. Lis, kayak gitu kurang ada tak mana? Kamana teh? Kalau bersabar teh urang. Gimana bersabar? Yakin pasti henteu. Sugan bae nanya ge ngaranna ge urang. Aya duda ganteng teh ngomong-ngomong. Aya cenah ge. Terus kira si eta teh atas indok becak henteu. Atuh mau ka becak. Cenah ge. Sasabeulna. Oh, mantap tapi teh. Bagus bagus barang ieu mah loba duitna bae. Geus naon mikirkeun lain, loba duitna bae Hayang teh goreng mah. Ikan beli skincare ku kuari mah nanaon ge mahal kudu jeung duit. Make aku laku. Waduh, urang teu apal kudu gitu tah. Terus itu baiknya kita gitu. Siap. Jam 9. Mana urang mau kapal? Terus kemana not loss yang penting bisa kudu pangdur. Kumaha ngadata teh? Jadi urang Jadi kemana? Siap ka mana Ih, bae ge. keranaon gini. Ih, nyawan bae dia Kak. Itu kami kan kompromi ya. Atuh hang gitu. Pada ngobrol mau hatian terakhir tuh urang mina basura. Ngomong boga duit apa? Duit mati sia-sia urang. Kuari ngubulkeun kayak tong. Hari itu mah hebat. Tah jatuh sareng sakitu. Sareng sakitu. Hatur nuhun ya. Jatuh sareng sakitu. Wih, terima kasih. Iya, aku tadi jeung eta betah. Iya, sareng. Oke, sareng mate. Aya meuli cilok. Ikhlas teh yeuh. Hah? Ikhlas teh. Cara kanan mau aku papajikanan. Maju kayak pemajikan ka Urang dieu. ke kamari geus pas saya. Kan aku cerakeun ke aing. Atuh saboda aing kawin deui. Boga duit kawin. Boga. Eta mah ikhlas loh, mau dibaso. Amin, alhamdulillah. Sudah kawasan bunga hajinya, Arka. Bu urang mah hayang namanya tuan bek aja jodoh kitu Indian mah kitu. Iya, kadu bae no. Ulah di kue urang penye bae no. Terus teh mantap ka di mana kasur. Ayo urang penye mau. Aya dewa. Ayo ke Arka, balik itu ka ibu Neng. Ja ka imah teh teu aya. Ibu teu aya teh ka imah Neng ge. Jatuh di penta duit teh aja manehna. Neng teh. Ayo, balik mana deui eta? Sama cenah kana neng duitnya dibalik kan cenah ka baturna. Ya balik. Kirain neng mah balik kana eteh tutup kana eteh. Ya balik. Si eta mah nyak boga salaki kitu-kitu teuing urang mah. Mana ge eta teh? Cibahe urang peang yuk. Ayo Neng urang peang. Ayo urang peang coba. Bangun itu salaki urang tuh. Mana teteh? Itu tuh. Bener eta teteh bener. Ayo coba. Aing aya pemakan aing satu dua tak. Aduh aing kabur ka mana yeuh. Aing bener-bener ya dah. Aduh aing senang bikang eta tapi tau upah tah.
Aing sieun ahat yang kieu. Kabur ka mah ieu. Bawa deh kami ke. Wow, jamin kurang. Pemajikan tilu. Iya kan. Ih, kana pamajikan punya boga bae kana pamajikan. Denget. Ngomong anak nyiar duit cenah ka jeung beli sakingin keur neng. Pan eta mah soalna. Ada lobang nungguan tuh. Ih, bang aya mah. Deui